Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai barudak, waktu ieu urang bakal diajar ngeunaan kebiasaan hade pikeun awak urang. Hayu urang regepkeun sasarengan. Hiji, sikap calik anu benar. Nah urang kudu calik dina posisi anu benar. Posisi calik anu benar tiasa ngajantenkeun urang teu gampang capek, ningkatkeun konsentrasi, jeung masih seueur manfaat anu sanesna. Nah, kumahanya carana? Calik tegap. Usahakeun tonggong sareng cangkeng sapertos anu digambar. Usahakan punggung dan pinggang kita seperti pada gambar. Bawa meja caket kana kursi. Ngadeketkeun kana meja bakal nyieun otot leungeun jadi santai. Semakin dekat dengan meja akan membuat otot tangan menjadi santai. Nangtung unggal 40 menit. Calik lama teuing bakal jieun otot jadi nyeri. Duduk terlalu lama akan membuat otot menjadi sakit. 2. Sikap baca atawa nulis anu benar. Cahaya henteu nukangan kana bacaan. Usahakeun cahaya tiasa nyaangan bahan bacaan supaya ngamudahkeun urang ngabacana. Usahakan cahaya bisa menerangi bahan bacaan sehingga memudahkan kita dalam membaca. Jaga panon sareng tulisan. Jaga jarak antara panon sareng buku sekitar 40 cm supados panonna henteu capek. 3. Cara nangtung anu bener. Nangtung sing tegap. Pas nangtung posisi urang kedah tegap, sabab upami urang nangtung rada bongkok bakal ngehambat pertumbuhan urang sareng nyebabkeun tonggong jadi nyeri. Saat berdiri, posisi badan harus tegap dan tidak boleh membungkuk, sebab akan menghambat pertumbuhan kita. Cara nangtung anu salah. Ieu cara nangtung anu bener. Oke, eta mangrupakeun penjelasan kebiasaan anu hade pikeun awak urang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.